Nah coba tuh tekan dari ya, udah datang. Coba ke motor si Uwa, mogok itu tinggalin. Tuh dicopot dia mah, bingung gitu. Bang, serangan mana bang? Sorangan bu tadi ogenan ulang-ulang di dia. Sorangan Motor. Iya, motor si Uwa kan mogok itu sang copot juga itu. Ayo itu. Ayo mau nyokap si Uwa orang tidak mau copot di dia, bukan orang isi leungit. Ayo motor orang. Itu nggak tuh. Yuk. Goler kene wes lampangnya telepon sang bawa karena di silungit dia mah. Duh, ampun, ya motor geusnya kenyakan banda di lemah. Kalau telepon ya. Dorong. Alah, di motor orang kemananya euy? Ini pira ku anu nyolong mah nya. Kamari ku aing digoler ke di dieu da bensinan ku aing teh. Ieu mah geus apes di apa aing di lu. Be, kembar motor orang euy goler tadi dieu. Aya. Aya mana? Ayo tadi mah goler di. Eueuh, aya kumaha eueuh. Ke mana tuh? Pupuk urang nanyakeun eta motor ka mana eta di dinya ngagogoler nu urang. Apa? Anu bangsat perakunya. Oh, tangan itu. Lihat tangan lu. Bang, bangsat motor euy. Mana? Lah di kalian. Sisi jalan. Sana. Ayo sorangan tuh, ayo. Aduh. Ieu mah geus jauh bangsatna, Ceng. Wah, kapangi ieu mah. Taruh kumaha tuh? Motor metik. Kumaha motorna? Nu hideung. Motor metik hideung, Bang. Geus ieu mah kabur. Oh, metik kideung teh. Kumaha? Kawas kieu ya motor nama ieu. Lah ieu nu aing geuning motor teh. Ieu nu aing, Bang. Kepan eta teh tadi dibawa ku urang ti bisi leungit ngogogoler di si jalan eta teh. Dicana ku abah ka dieu. Iya, ada urang menyaah kana kendaraan teh. Selain nyarios abah teh tadi motor Betul tadi. apa? Sugan teh usaha motor ya. Kang mawa kengar sama si Uwa. Gimana kamari teh beakeun bensin motor macam bensin, Ceng. Kamari teh bensin ya. Nah, pemeriksaan 5 kubik banyak. Tang, sok bensinan. Sok. Kemana wae mana? Ayo, mau kemana mana? Mana jatah nu kamari? Jatah naon? Apa sih rangka nu teh can mayar ka aing teh satet? Kamari geus bebeja ka urang. Mayar geus tunas. Goblok surang kedut mau ke ngomong. Oh, geus kira bayar ke aing. Apa aing teh butuh motor yo, hayang ojek deui. Pun aing teh buseun motor sih gampang-gampang dibalik ku aing. Geus saya anterkeun ka pangkalan aing. Ayo rek meuslah bensin. Ayo sawe di pangkalan. Aya lobaan. So, geus pokoknya mah, rame lah. Ada bang kedut. Halo. Wah, kemana we? Majar di pingit. Gering kamari mah nyeri wontu. Oh, lain di pingit. Lain. Oh, bari gaya kawin deui. Goblok. Mana si Veronica kana? Kan ulin jeung si Madonna. Alah anjing. Ya enggak ada yang mau mana kamari menang duit cenah ladang ngajual teh man. Ah, teh naon? Sok bagi dua terus ulah bawa omong ka dieu. Kondisi teh apa-apa wae tuh. Apa sok. Heuh, mangke heula pan aing teh keur butuh duit yeuh. Kan motor aing dijual. Yang beli di motor isi ini Bisa 30 motor. Puasa. Beda.
Tadi sekilang. Naon deui diserang kedutnya. Banget. Cuk saha? Wah, Cuk saha gratis eta. eta tuh si Wah, Wah. aing buka kawasan ieu. Gitu di lama tuh. Bagi ulang tuh gede-gede tuh. Bagus oke. Gampang. Mana ya tahu orang? Anjing sing marenta duit ka aing ge teh. Caing ge. Hah? Geus Atuh make heula ge. Geus. Anjing lieur aing ngalah kabur anjing.